Bisa diperiksa? Biasa. Benar? Leres. Mundur. Sok, mundur. Mundur. Sok. Hadir. Aduh, ini ai. Setan sia. Oh. Hanya kalah suata magering. Mun sager di Suriwa juga. Aya bahan sama ya. Cing pariksa saksi. Sok, saksi parios. Kada saksi ulah dendek topi sok. Sok. Ayo saksi mata. Kahareup pan negara. Tuh. Sok nyesep warning. Takening ya. Kana warning deui tah. Biasana getaran nama. Saksi tiga Gatot Kaca bakal diperiksa. Gatot Kaca nunjuk saksi ka Andika Panegara. Leres. Narima Panegara dituduh saksi ku Kaca. Lampi. Narima. Lampi. Panegara narima jadi saksi tiga Kaca. Nyaksian Gatot Kaca ngawut-ngawut gotongan-gotongan. Henteu. Henteu. Loh. Sekali deui. Nyaksian Panegara yen Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Henteu. Nu bener. Henteu. Ya saksi sing bener ya ulah nerek topi ya. Cek beureum-beureum cek hideung-hideung. Kayak itu saksi panjen teh nyaritakeun HS tadi. Aduh. Kumaha teh? Teu herti. Tadi nyaritakeun HS ena bisa nyaksian teu herti. Ah. Cicing. Panegara nyaksian Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Henteu. Naon nu katemong panjeun? Satusna kaula merenahkeun tamu di Palih Wetan ti astina. Lajeng kaula merenahkeun Raden Gatot Kaca. Terus Mung kaula ka jaman heula. Gatot Kaca ti payun. Katinggal satusna kaula ti jaman Gatot Kaca lempang mung ngareret wungkul. kana naon? Kana gotongan-gotongan. Tuluy diabut-abut, bujeng-bujeng diabut-abut, liren ge henteu, nyabak ge henteu. Iya. Ukur ninggal bae. Naon katinggalina ku anjeun? Gatot Kaca asup ka kamar pertamuan. Katemong gotongan-gotongan babasak. Kantenan Nu katemong ku anjeun saha nu ngawut-ngawut? anu ngawut-ngawut gotongan-gotongan teh rajreng tina benteng aya tiluanana. Saha nu katingali? Nu katinggal ku kaula beungeutna langkung ti payun dumareksa. Lajeng Citrayuda. Kumaha teh? Jeun anjeun nya ya saksi teh ya nalinur ya. Aya bahan ulah. Tuluy kumaha sanesna ku anjeun katempo eta kejadian? Lajeng luncat tina benteng gotongan-gotongan di buralukeun lajeng disoekeun turubna diaut-aut dibabacakeun Mas Inten Ku saha? ku tamu ti asina. Lajeng cing cerowok gotongan-gotongan diaur-aur ku saha ku Kaca kitu nu ka kuping ku kaula. Jadi pasti nu ngawur-ngawur teh Gatot Kaca? Sanes Saha? urang Kurawa ti asina. Wajah Ieu saksi teh jahanam ya. Nah eta Nya urang dia mah fitnah hungkul da cek mangga ge. Da saksi na dengdek topi teh. nya jelas. kenan Sali ulah sasaurang lamun teu ditanya ku kaula. Coba naon nu kadenge naon nu kasaksi saasana gotongan-gotongan diawur-awur sugan aya pengalaman. kantenan aya Naon? kaula satusna merenahkeun tamu ti asina. Lajeng nuduhkeun ka Kaca supados di kamar tamu palih ti kulon. Punten. Barang kaula bade merenahkeun Gatot Kaca katinggal kalaluar deui tamu-tamu ti astina. Geuning Nu di sesepuhan ku ieu kasepuhan. loh. Naon maksudna? Istirahat hanapeun samara. Didinya ngobrol. Kaula kaketayepan api-api ngaliwat. Nganu ka kuping ku kaula. Gotongan-gotongan supaya dipindahkeun ka gapura luar. Di mana Gatot Kaca ngaliwat kedah diaur-aur. Tuh, nya nu lain-lain teh nya. Mohon. Saha eta nu ngobrol? Kirang langkung 5 jalmi. Saha hiji-hijina? Jayarata, Aswatama,
mayun ka itu Jaya tak mayun ngalir Dumareksa Citra Yuda Citra Soma tuluy ari dia kasepuhan kasepuhan mana iya tah nu eta gelang nah iraha teh ai waktu dina hanapeun palem tebu 11 saparapat oh nya eta teh istirahat angin leres terus kumaha saur kasepuhan di mana Gatot Kaca asup ka kamar tamu ngaliwat gotongan-gotongan gratos aya di gapura dua gotongan kubibidakeun terus tadi mana Gatot Kaca ngaliwat asup ka kamar tamu eta gotongan-gotongan kedah dibabacakeun diaur-aur kusaha Gatot Kaca cek saha eta nyarita kitu sur saur ieu kasepuhan tapi eta keneh ulah ke anger ke ulah wara persanyan nger ke ieu jejeunan ieu loh baku ya kaki deh nya ah ke kanan eta mengke supaya ieu teh pitah bakuat calik jam 11 saperapat kapan kalau waktu ngaliwat di belah itu aya kode pada geus kadenge nu kudu diaur-aur teh gotongan-gotongan tapi ieu kasepuhan mengkolkeun carita kana ngawur-ngawur pare nyaritakeun tebar eta jadi tebar ulah gugunukan sakitu nu ka kuping cek saha saur ieu alahnya goblok sia iya kayak ulah-ulah boleh saya anggapnya kumaha ge sing kempreng subah oge sabar ah dararang kieu wae urang mah ieu mah saksi mah jejeunan ieu sarulit ke kanan anger dengan nama ieu naon sobi mereka sepetan kaulah nyuhunkeun kasepetan saya naon tadi mang nanya ke negara nyaritakeun HS ayeuna nyaritakeun kitu teu herti mang ayo kapan tadi ditanya ku mang HS bener nu kadenge tuh naon sabab anjeun tadi ditanya teh nyaritakeun sare usaha ku pamandrona tapi ayeuna beda ayeuna manu Marios teh hakna salira ai tadi mah tamu kawasamana pribumi sareng tamu iya aki-aki dah kayak ulah wara percaya aya dok sare ieu lemah kulit ati kabeh ya bener ah sarulit Guys, di mana-mana aja kalau teh. Kayak ulah wara percaya angel Cicing lah. punten. Kumaha sangeusna kadenge kitu? Lajeng kaula api ngaliwat. Penasaran kaula balik deui. Dia perlu balik deui. Gatot Kaca gusur keluar. Kena ditengeulan. Kusaha? Kepada Kurawa. Cek saha eta? Sun. Anu ka kuping mah sauri ieu keneh wae. tuguni nya eta keneh we Permese mama di kana angkutan kota ah. benar pula makanya di payung Terus kumaha? Dina perbah kaula ngaliwat. Gatot Kaca kena digebugan merukana teu ka kuping. Ora teh kejadian 11.30 nya mengkolkeun carita sareng memoe kasur kena digebugan sebab kuman-kumanna jeung tumila-tumila pararae tuguni kitu takulan tina mengkolkeun carita tina ngagebugan Gatot Kaca terus ngagebugan kasur cek saha? Cek ieu keneh. eta keneh tuguni Ieu mah nya kolot nu dilelepkeun tah. mohon Jadi kesimpulan kumaha? Gatot Kaca dipitnah malulu ieu teh politik kasepuhan Marasidrona kitu nu ka kuping kaula Geus. Cukup. Sidik kubukti waspada kunyata yakin ieu teh fitnah Kaca. leres Bisa diangkat sumpah. wallahi Halus. Sidang ditutup, kalepatan ada di pihak Kurawa. Tos. tuguni kitu takulan nah atuh ka kitu subhanallah Fitnah imang ger. Geus mundur. Salam agada. Allah ya Allah Tos. Paman udah sekali-kali. geus kalau keluar gitu di mana-mana aja kayak gitu Punten. aduh Tengeunah mah. nah benar yang tengena mah Punten anger. Aya naon? Mang teh kolot. dok Mang teh kolot. Gelar teh di dunya dua Batara sareng Dangyang.
angger sareng kumaha angger dek percaya karena tiluan lupa gitu ieu tasbih naon ya cacing ieu tasbih duh Mang teh wiku mang teh panita sapetang tukang nyaritakeun ayat jeung katerangan tukang nuntun jelema anu poekeun piraku mama teh jeung kitu moal aya dua dorna anu solider kalawan ngagerakkeun ilmu tuluy mang deuk migawe kitu angger deuk teh gak nuduh ka mang oh janten mang teh tetep nolak mang kada sumpah kumaha ieu mah lulu pagawean saksi tadi ditanya hees enak ieu jadi yakin ieu pitah ka mang ieu duh ngawur dia juga belum tebar loh ke ayo mang tetap nolak ngeus tengenah ya kolot mangge pasti bulan kolot geus teu budak era dengan mikayung yuna ieu dipitah mereka tengenah aing teu neueuh kawe kolot aja ngajengak ieu mah teu ngajengak ya karaos ambeien murinya oh tilas ngawur-ngawur kira aku akhir deuk jaga teri dong mang nampi karena ieu katerangan ti pamilihan saksi teu ieu mah saksi anu nyirakakeun mang fitnah ka mang mang minta naik banding supados langsung ka Jaksa Agung Yamadipati di Sawarga Manikloka beres kakara ridho lamun dipariksa ku eta dewa mawas pada benar yo kain teh loh benar yang bajar dorna tukang sirik bajar dorna tukang pidik iren pada sering lupak loh iraha mangka bejakeun sok gorengan jelema sok iraha yur gorengan cicingah oke nah emang kersa lamun sidang di Mahkamah Agung Yamadipati sak bener yang dewa bakawas pada naik banding jeung mah dewa moal ka porong dewa moal pahiling hukuman dewa tingali kana utek ati laku lampah mang direkam ku para dewa tuluy mang dipariksa ku Yamadipati tuluy ebreh kagorengan mang kasalahan mang kinten-kintenna moal era nama ka era da teu rumasa bener yang tahu mun kitu rumasa tuluy mang teh dihukuman digodok di kawasan di muka kersa mang diteuleumkeun ngojay dina kawah cing kersa ngojay bari aura-auran cing aso ininya cobi lah teu manang digeus aki-aki teh ini tukang mikirnya atos dihampura dosa nu tadi kan ulah sakali-kali deui ya kersa ngojay di kawah jawab saha jelema ngeunanan rek ngojay atuh ngojay aduh aduh cobi saya nama aku nah saya gitu Wah. yang bulan aya mah kieu nya ieu nya ieu kieu nya sok mangnya supaya beres ya nyawe lah kena jempekeun memening kitu ayang heeh di aku emang nu salah eta itu bener lah ada lahir menang batin aing benar kena jempekeun jadi jelema bener oge kudu ngojay dina kawah ya kudu salamat oh jelas anjeun mana we pahil salah mana bener kuning orang itu mah sulit tidak ieu ngablok ka penjahat si kunyu garong sia mengorakannya di dagor ku aing maksad kuningnya maingus deungeunah ruku padu ngurap ku lemah aing ngus tapi cuma ini tos ceprak terus kapegat ku karieuhan kasimpulan netelakeun yen Subadra teh deuk ditanyaan ku Arjuna Gatotkaca nama surat itu geuning si Gatotkaca teh ditah nanyaan narosan saha Subadra ya kaciri dengkina teh kaciri pisan pengen jauh ngawur ngus tadi kalau tos sumangem urusan jodoh ieu anu ngalamar teh duaan kuning heula paneuri sumpingna tamu mung heula Gatotkaca ye Subadra adi kaula adi akang
anu hak narima sareng hak nolak teh sanes kaula tapi jenisna Subatra. Ulah gitu. Urang taros be nu mana nu bakal diterima, nah lamaran nu dibawa ku Gatot, nah lamaran nu disana ku Sarira. Iya. Jawab kayaknya. Cing calukan si Subadra. Salukan lagi. Hadir kini Subatra. Permios. Maman nirangat teman ewu pagulingan rana. Maman nirangat teman pagulingan rana. Dama semah kapihatur tiraye panjenengan Sumbadra. Badra. Geus sagede kieu Adi akang raya. Diterima gua agak. Paman Resi nuhun geulis ngameun nyeblak. Wah, jelas sayang. Jiga Inung Aswatama Aduh, nyaples pisan. Kakang Jayarata Nyai anu geulis. Santi gitu jangan. anak bibi Gatot Kasanger Sembah kapihatur. sora garong maki cuma goronggong Ya. semasin nungkem nyukra kadewaji ditampi guys kaya naon purwa nyaur kaula-kaulanu sareng karewas kapaur gonggang kieu aya karepotan Kieu geulis. ieu kajadian anu teu tiasa diduga-duga sakawit datangna Gatot Kaca mawa surat lamaran ti Rayi Yudhistira nyebrehkeun pamaksudan Arjuna teh leres barang Nyai bakal di gerok urusan lamaran ti Arjuna nah atuh sumping Kakang Prabu sareng kasepuhan oge para santana Iya, urang anu maksudna teh deuk ngalamar Nyai bakal didahupkeun ka Burisrawa peristiwa dina poe ieu teh dua anu maksud ka Nyai Iya bener. tak kitu geulis tai konsina aya di Nyai deuk ridho Nyai lamun tepi ka akang sengketa sareng nu jadi lanceuk tangtos moal anu hak narima jeung hak nolak teh iwati Nyai coba tak jawab ka Raka Prabu nu mana ieu lamaran nu bakal ditampi ku Nyai nah anu dibawa ku Gatot Kaca nah anu dibawa ku tuan aku Kakang Prabu sakitu seueur yang Badra. Tadi balik. Ulah bodoh. Narima si Arjuna sesabuangan. bisa dipanyara atuh tapana mah penjahat kabeh atuh benar, teman-teman. lamun Nyai teu nampi Burisrawa bodoh bodoh Burisrawa sadangan raja. Burisrawa putra mahkota nu bakal nulikeun kerajaan di Mandraka. Daek Nyai lamun dikawin ku Burisrawa. Narima dilamar ku Burisrawa. Sok. jawab gelis Bok. Ya, eta panona percis Inung Aswatama. Ini udah jelas 1 bulan. Kan dari baru dah. Sadaya-daya kaula nun Raka Prabu. Dek tu mana diterima. Nah si Arjuna jelema balangsak sasabuyan. Bodoh lamun teu nampi Burisrawa mah geulis. Nyanya. Da Burisrawa. Nu mana ku Nyai nu bakal ditampi. Panuhun ulah penuh penggalih Raka Prabu. Nu bakal ditampi ku kaula mung hiji. Nu mana? Burisrawa. Burisrawa geulis. Loh. Sanes Burisrawa. Saha?
parantos nyangrid maneh hate masjid kaulah tos janji pasini sareng anjeunna Budi Sarawak sanes kajabi tingkang Arjuna lamaran di sana ku Raden Gatot. Daud Raka Prabu sarwa dari mana Entah soakeun atuh Mohon ulang ahang teh. Kang Arjuna nu di sana ku Raden Gatot. Hawen. Sabuian gelis ulah bodohnya Wah biasa disisirihan nyanakeun mari disisi dina mal sae disasar ku walang-walang kira ka Prabu kita akan berkumaha kapan geus ditarutukeun jawab pati pada silakan anu hak narima jeung nolak teh sibaga napa karena hayu da pertikahan di bahasa itu cuek di podarat jing atuh keselamatan ada tadi angarkeun di zaman babenyi Tuhan bisa serok sehat apa deui sok Pak Pendera amankeun Sumatera Raka Bahtara wilayah kanentran naon-naon kakang cicing anjeun deuk tega maehan dulur awewe anu lemah kalau bisa najan anjeun lanceuk aing adi anjeun heula anjeun ngadahar cisusu hidup urusan harapan dari umur tapi urusan hidup aing mah ngengken wae sadar jeung lanceuk sok sok ulah baheula-heula sanu balana eta bakal boborot ku kitu dibandang kuliah ajenan sia picik-picik ge amak tidak mah cing mikir atuh
Mabet. Urang kaum mau bisa ngaresekeun pertikahan namun teu aya kasuka jenis jeung jenis. Kunci karahayuan pertikahan teh kasuka jenis jeung jenis. Teu kurang-kurang diadu-adu ku horot, teu kurang-kurang diadu-adu ku dulur. Bapak cak di rumah tangga. Make uteuh ka sia ngomong teh. Sok eta. Sok. Eta. Ya atuh. Subadra era akan digesang. Gesanggup maneh bakadaekeun. Anu bawa Puris Rawa. Anu hayang kawin ka Subadra saha? Puris Rawa. Nah, Subadra nepi ka hayang Puris Rawa anu sanggup anjeun. Ieu. Lamun anjeun sanggup anjeun nya kawin ka Puris Rawa geuning. Cik mau ya dengan syuting kaki gimana? Cik. Terus kerja serap agak. Kosen kolot kalakuan. Pindah nih. Cing Badra era akan sanggup nyai dah nyai. Luar biasa. Sumbadranya ulang pula Baladewa langsung nyai akan langsung nyai diroroku akan dek gak dulur jem ya kamana Baladewa dikatakan jaga ya salira sareng kakang Baladewa orang itu semua singkat terbukaan galih nyai cokot siger tengah sangkan saya heran lauk nabuna buat kita dulur sengketa cing sok kumaha halusna nu bijaksana cing cek belum yakin ngurus deh ya kayak gitu nudingkeun kalau gara-gara si Morotot ini pacaran dia kindu Jing Shok Pangapunten Puris Rawa Akawal Arjuna dari mana nih? Cing Shok Cing Shok pilih nyanyi Cing lemes pilih nak Cuk dari Lupina dua nana mau air ditampi dua nana mau air ditampi sing saha oge mau ditampi ku kaula Puris Rawa mau ditampi Arjuna nagan Arjuna dah kaula deuk ngayakeun saya marah kumaha sing saha nu bisa ngabuktikeun pamentah kaula eta nu bakal dari salaki kaula nu bisa ti heulang mawa pamentah kaula ieu saya marah genah kana hatina ieu saya marah ini mah bebas dia bebas lain angger Puris Rawa aswatama ge bisa milu lamun aswatama geuring da mah ge duda laun pamentan nyai pemerintah kaula dihunkeun dilaksanakeun sarupan payuna ngabuktikeun eta nu bakal dari salaki nyai laun
kahiji dina pangantenan kaulah teh hoyong diapit ku pangapit panganten nya ieu pangapit panganten teh sarupi sareng kaulah lamun istrina pangapit panganten lalaki cing sarupa jeung panganten lalaki pangapit panganten awewe sarupa jeung nyai lalaki sarupa jeung panganten lalaki sepados jika lain hiji poin teh loba nyai seueur cobi catat ji enak mah teh sana oh iya barotot aya ieu saya mah lima atas teh ada bareng kan ini Jika pakai lalur. sing ngumpuli hadiahnya ini panganten pangapit panganten pamegat cing juga panganten pamagul pangapit panganten istri cing sarupi jeung panganten istri catetan ya pangupot pangapit pangupot pangapit pangintun pangantun itu naon sih kalau toknya titik jalan yang kena curi sahadu sarupa jeung Subhadra ininya tadi itu maka kolot deui kita di marorototan wae nu sarupa jeung Burisrawa saha kene kumang-mang aturna nu sarupa jeung akhir Burisrawa akhir Dursasana PKN age iya ada sarupa Subhadra aya akhir Dursilawati persis ya bener itu kolot tanya kolot mana guna wae atuh atau si kolot hotel ge kadua geulis nomor 2 kaula teh dina waktosna pangantenan hoyong diuk dina papajangan basalkeun sana nu kacana ku jalma 1000 mun teu ku 1000 jalmi moal ka bawah papajangan basalkeun sana pajangan bangsa basal dinu dukin nomor 3 kaula teh hoyong dihiasan ku tukang hias widadari jenenganna teh Dewi Gedeng Patang Lodaya tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya widadari cadekeun jadinya tukang hias Dewi Gedang Gedeng Patang Raya naon di bangsa teh sia punten bumi ngaberentu kana hulu naon ge ada mau titik nyoletan dihaja sia garong dua kali ngomong berbujuk kali di mana aja tukang hias Dewi Gedeng Patang Raya ada penting mah asal gedengnya kan saluapan urang aja gedeng bermoni iya kapolot deui tilu opat nomor 4 kaula teh hoyong dikepetan ku kepet ke Subagaru nu kekepetna ku sorangan teu dikepetkeun ku jalmi aya samudra balai kupat kepet ke Subhadra
hulu tiba-tiba. Yang pindah karena cuma jerungannya. 5. Dukin nomor 5 kaulah teh koyong tumpak kareta Pinarong ulingan kota 7 kuli kareta Pinarong balai tumpak kareta Ibina Arong genep nomor genep cing tiasa ngabuktos dina waktosna pangantenan teh hoyong dipangnabekeun bedil kalantaka letekna ku sorangan disadarna ku sorangan nyeungeutna ku sorangan bedil kalantaka catatkeun bedil balai dipamokeun bedul tujuh nomor 7 hoyong disanakeun kemang 100 rupa nu hiji seungitna kemang 100 rupa hiji seungitna teteh titik madul soek mereka terus di mana aya kemang 100 rupa hiji seungitna gampil bila dia kemang nu teu seungit 100 rupa masyarakat PPO sablek dicokeun ya bener gampil kemang lah 8 koyor dicakeun ka silokananta paragi hiburan di surga waduh berat gamelan silokananta jangan gamelan sarung dina beusi dia jadi ngandung make peking salapan hayang dicarakeun muning 100 muning 100 tapi eta muning teh sukuna barodah sadaya disebutna muning mancapangu tapi kebodanu muning naon kebodanu sukuna bodas muning sang mancapangu sukuna bodas muning kebok mangdan Dukin nomor 10 koyong dipang temangkeun lagu kasinoman ku monyet bodas lagu kasinoman monyet bodas di mana aya monyet bodas aya di mana-mana ada di kedahiun wah nyangan jami anu leutik da beungeun teh ceng jika monyet cenah buri kiri balur we ku ieu ku lem cenah gulingan na kapas cincak rohan ya urusan ini bukan Arabia di mana aja di rumah begitu gitu ini mah begitu di urangan pelayakan kalau gue pelayakan mah karena rasyid kira-kira biji monyet deh saya kira-kira dalamnya
siga tukang gong udah oke. Sakit panjuhkeun kaula sarupan payungan buktos keneta nu bakal dari sakit kaula geulis ari akal wajah kaharti kadinya hampura kesnya akan balik kita buktikan pemain lain ayo bang antas luhurna saminggu pedena 5 dinten mangga ngabuktaskeun insyaallah nah aya ngerti-ngerti mangga ucap bila buktaskeun sare ngabuktaskeun kang paina eta makarna jodoh kasebut ayo para sepuh panawa ngancing yakin bibi bakal kapijodoku tuan Rama Paman Arjuna sayang ti bibinya rugikeun Raden catatan ulah leungit rugikeun ka tuan Rama Paman Arjuna tapi wah yakin Subadra bakal kajodoh ini eta ieu pamulut bibi Ratu Kacida deket ka pusat Panawa nu bakal nyahok kana eta pamenta Subadra trongkel ka Semar Budapana bantu kakang Semar awal daya deui wati kakang Semar daun timbalan rampung daun tuntas meninggal amin Iwati Panawan maka bisa ngebuktikan tapi kuncina di kakak Semar Bapana Cekot Budawagari diantos sumping kantun lapar sasumpingan Gatut tak ngalaporkeun ieu hal sadayana ngapuleung ngaraga peneng daya nu ningatkeun